Ngeunah khas Junda pisan pokona mah. Tah geus peperodeun di ayeuna abader jauh-jauh di Cirajang ka Cikodang hayang ngasan masakan warung nasi sawargi Ibu Ai. Beja nama cenah khas Sunda jeung piurna ge geunaheun pisan tuh sisi jalan ge nya ieu mah. Pokona mah daerah pegunungan pisan. Tuh teu tempatna aya nu tempat 300 kieu nya. Tengali warung nasi sawargi Ibu Ai. Apa teh ieu? Kang Ubed preman pensiun geus nepi ka Cikodang jauh-jauh teu ngabejaan Kang Ubed. Aduh heug ngabejaan teu meureun Abadar dibarengan ku Abadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu teh sareng saha? Ibu saha? Ibu Ai. Oh ieu meureunan warung sawargi Ibu Ai teh. Ibu adu pieu anu masakna saha? Abdi kalaresan. Chefna ge nya ownernya chef. Hoyong ngaraosan masakan warung Ibu Ai. Oh, Ari kumaha cara tuangna? mangga diperasmanankeun, mangga nyendak ku nyalira. Tadi nasina, nuhun mangga rencangna kantun mangga. Atuh kumaha lamun ayeuna misalkan anu ngamam hiji jadi ngamam dua langsung hiji. Teu sawios. Teu sawios mangga. Ya si ibu mah nya bager pisan ikhlas. Jadi anu penting mah jual mah ikhlas, erek meuli ngadahar dua nyebutkeun hiji oge keun da dosana mah kumaranehana meureunannya. Nya jadi di dieu mah khasna di rumah makan anu Ibu Ai mah jadi nyokotan sorangan kabeneran Abadar mah jauh di Ciranyang sakieu mah kurang atuh. Penasaran da kabeneran lapar ieu mah. Tuh. Lapar pisan pokona jauh-jauh di Ciranyang hayang ngasaan anu masakan Ibu Ai di dieu mah jadi prasmanan tinggal nyokot sadaekna pokona mah engke lamun geus idahar karek dihitungkeun ka Ibu Aina. Penasaran ieu teh. Ibu eta hayam naon ieu, Bu? Hayam bumbu kecap eta bumbu kecap. Ieu ampela. Muhun. Ieu mah khas Sunda sadayana benerannya. Sadayana. Penasaran Abadar mah ieu pesmolan pesmol, Bu. Muhun. Tah, cik hayangnya orang di pesmolan lah. Asa sono kana ieu kana pesmol. Tuh, tengali. Jeung na teh jigana teh tah jeung ieu jengkol. Ya jengkol nyanakan we gitu. Muhun, mangga. Tuh, ieu mah pedo pokona mah reug-reug ka dieu dahar nyokotan sorangan. Henteu dialas ku si ibuna Albager si Bu Ai mah. Tuh. Penasaran tah ieu terong karesep Abadar nya terong. Abadar mah urang resep kabehana ge resep. Tuh. Ieu mah tengali khas Sunda pokona mah Nyunda pisan. Oke, nyokot dina tah ieu orak tempe jiga nama ieu rada pedo tah ieu tempe na. Tuh. Jeung ieu usus kabeneran Abadar mah resep kana usus. Kalaresan asin teh. Perhuluan tiap Badar ka ieu sok mangih we hulu, resep Abadar mah kana hulu. Meresap bumbuna aslina ieu. Jadi juga aya lotek Bu. Muhun, lotek. Jeung dilotekan di sagala tenggalinya penasaran tuh. Pokona mah anu aya di dieu anu Bu Ai biasaan ku Abadar mah. Jauh-jauh ti Ciranjang ka dieu. Nah loba lapar ti Ciranjang Abadar mah jauh-jauh ka Cikodang teh jauh. Tengali sambal goreng dadakan ge wah ieu mah geus pika bitaeun deui nya. Tuh tengali lalap ge sabreg-abreg jadi di dieu mah di kampung mah dahar ge saseubeuna itu tengali Bismillahirrahmanirrahim. Kacipta ieu lapar ti Ciranjang keneh. Ieu sambal. Terongna. Deuna marah resep ieu bubuna. Jengkol. Yo, pesmolna best seller yo. Kepanasaran bener jauh-jauh ti Ciranjang masakan juga kieu mah. Daek pisan Abadar. Ngeunah khas Junda pisan pokona mah.
Ya hulu penasaran. Hmm. 25.000 sakieu. Sabar gabrek. Abang bawa di kampungnya. Enak pisan. Nya kayak di kampung rasanya mah rasa kota. Mewah. Harga merakyat. Sederhana. Tapi ini ada dijamin. Aslinya iya dahar bakal beak ku abadar. Jadi daging. Semangat. Pokoknya mah abada rekomendasinya jauh-jauh ti Ciranjang, datang ke Cikonang, keterusan Sukarama. Pokoknya mah ieu menu kabeh nu aing ngeunah pisan. Aslina pokoknya mah ngeunah jeung na deui, pokoknya mah anu erek ayeuna erek pesen, aya nomor handphonena bisa delivery. Kabu aing narima catering oge. Wallahi uqsum billah, hada mia bil mia ahsan. Akil ahsan. Cinca masisto. Tring, geus lah badak dahari mah ditulikeun lapar. Jangan lupa di like, di komen dan di share and subscribe Peperoden.